Di mana? Hah? Di mana? Nana. Ih, lain naonana. Tas di mana? Aya tas uing mah alus. Nang meuli kamari. Mulai. Di Garut. Tas. Sanu nanyakeun tas. Tas uing di Garut kamari. Nah, sanu nanyakeun tas. Sa atuh nu leungit tas. Daun nulungi tas atuh. Tuh daun nu leungit tas Deuh, nya Atuh. sok kitu teh malah wing. Eh, Yo, wing teh nanyakeun teh. Tas di mana? di Garut. Murah. Aya tah nu di Nisa Galeri oge murah. 15.000. Arek meuli. Ah, teu hararayang teh da urang mah teh nanyakeun tas. Tas mah boga itu kan wing pamere ogen. Teu lain nanyakeun tas. Naon atuh? Tas di mana? Ereka mana? Oh, Jauh. Ke Garut segala. mereka Tasik. Rek naon kata sih? Jangan nu tahlil. Jauh-jauh teuing neangan nu tahlil ka Tasik di dieu gen aya. Ngan can aya nu nitah hungkul. Aya di dieu aya. Ya, can aya nu nitah. Hajatna ge kara erek. Satu. Milu tuh milu. Hah? Milu. Ah, Gede amplopna gede. Gue ngajakan atuh. engke kepane di bejaan kudu boga aja teh sok dionang geuningan. Kang Aher, engke cenah sonten di haturanan calik. Mau rewas mah. Nah, make reuwas. Mau dihareup diukna nya. Hah? Mau dihareup diukna. Dihareup ame katempoeun kudu boga hajat kapan dibere amplop. Dihareup deukeut ajengan. Ame ieu. Da sok ieu geuningan. Aher mah. Diulem, dionang kudu boga hajat teh. Lain datang teh lain ngadua. Nempel dina tembok teh. Dodon buher hees gara giliran geus amplop recet kakara hudang. Yeay. Tah ulah nu kitu teh. Tong dibeja-beja tuh cil. Lain tong dibeja-beja da tuh dangerakeun ngarugikeun ka nu boga hajat. Nu hajat mah minta teh doana. Ai amplop hayam geura hayang. Ai ngadua mumu, datang daun kerek. Ngarudetkeun nu kitu teh ngarugikeun. No.